lah jeung batuk di kanca itu duh eta dalang pantuna lo bating kudut mun di Ciduhan lamokot mun di Baledog kaliwat nganung harti deukeut aya di hareupeun hidup saha eta teh ama nya teu aya deui makhluk anu hak marentah teu hak diparentah teh nyaeta ama pribadi di dieu sang Dewi Sri sang Sudewi Sri Pohaci kaget aya hinggana ku ngadangu dawuhanana sang Hyang Dewa Guru anu estuning lir ibarat nguping gelap tengah poe ereng-erengan kitu nu katampina ku ieu sang putri aduh ampun teuing ama nah eta teh teu lepat ka sauran salira geulis sabenerna ama teh katarika taji kapati-pati kapentang asmaragama ku diri hidup cu anaking atuh piraku deui ama kapan putra teh putra salira teu halangan da di dieu mah eueuh hukum anak ari kawin mah awewe nya jodona lalaki lalakinya jodona awewe ting suka pada suka ulahnya aduh Dedi samening di suarga euy pibahayaeun deui wae itu Dedi nah rek aya naon ieu kajadian tepi ka kieu di suarga mah bebas kuning karena aduh yuk wah jeruk makan jeruk gitu nu atuh ieu di dieu sang Hyang Dewa Guru estuning ngungkapkeun eusi manahna geulis anaking anak ama daek syukur henteu nyameureunnan sagedena ge tanaga awewe hidup pasti bakal dipaksa ku ama aduh teuing ama ampun piraku putra panjenengan kedah nikah sareng nu janten Rama atuh di dieu panginten kumaha kasebatna engke upami urang kagungan turunan piraku aya bapa aki piraku aya bapa aki ama panginten kumaha hukumna awon keun bae dari anakan mada eta mah bisa disareatan komo zaman ayeuna mah geuning aya KB oh adi guru emut cicing kang cicing ieu hak kaula pelastik keur sahyang tumampara nafsu birahi sang Hyang Dewa Guru hampir teu kabendung atuh di dieu Dewi Sri barang bade dirontok estuning lumpat sakalumpat lampet kitu kaayaanana wayahna geulis ka dieu bager ka ama cu ka dieu calon bojo alah teuingeun kaniaya tunggang kaya tega temenan piraku ka putra nyalira bade tega maksa mirusa ama atuh di dieu kaula daripada ayeuna kaula kudu ngarempak katang tuan nu maha kawasa leuwih hade kaula mati atuh di dieu sang Dewi Pohaci estuning ewet manah runtik penggalih margi mayunan ieu kajantenan kitu kumaha kieu kumaha anu antukna leneng baluweng nu taya papadana ieu Dewi Sri kitu kayaanana
kamurahan nu maha kawasa kaajaiban nu maha suci ku kaagungan pangeran ieu Dewi Sri sumorot nyirorot nyaeta ka buana panca tengah Pak Marcapada kalayan di dieu tilemnya eta Sang Dewi Sri leungit tanpa lebih ilang tanpa karena jaga ning pageto baris jadi sababaraha rupit tutuwuhan di antawisna haur koneng pare ketan pare cere sareng sajabina tangkal kawung sareng sajabina kitu munguh ujaring cinarita kalayan ti taun ka taun ieu kaayaan pare beuki dieu beuki dikenal ku masyarakat khususna Jawa Barat umumna di Tatar Nuswantara waktu harita kacarios ieu di negara atanapi di Keraton Pakuan Pajajaran Mahaprabu Siliwangi anu nuju dipun adep ku Mahapatih Ranggaweni kalayan aya dua senopati maung bodas oge maung hideung ieu dua senopati ngadep ka Prabu Siliwangi sapamedalipun ieu Prabu Siliwangi perlampah ieu Prabu Siliwangi anu nuju dipun adep ku Papatih Ranggaweni oge senopati maung hideung kalayan maung bodas sami tumungku hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra estuning ieu Prabu Siliwangi ngangge raksukan mahkota Binola Kasri mahkota tinarites ing sosoca mahkota Sang Hyang Pake kasebat ngandika ieu Prabu Siliwangi pangandikanipun aris manis melas manis ladal Pati Paman Patih Ranggaweni nun Gusti unyuk sumangga rai panjenengan Patih Ranggaweni nyangakeun semah pangabaktos kahunyuk salira nun ditampi rai nah tuh namanya nyebat paman ih keun da kaula teh poho atuh salah poho biasa dalam pantun kana poho mah aya naon atuh ieu teh aya naon ke heula senopati dua inggih Gusti nuhun rai panjenengan maung bodas rai panjenengan maung hideung yo nu ngawasa di daerah Kulon Senopati Agung Pajajaran yang ngakeun pangabaktos heug ditarima ku kaula ditarima tah kieu ieu teh pangna kaula ngangkir dina wancina ngondang dina mangsana teh yen kaula teh ayeuna teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat aya beja nu beunang dipercaya yen di Tatar Nusantara ieu teh khususna di Pajajaran geus muncul hiji pepelakan malah cenah lain hiji wae mangrupa-rupa pepelakan diantarana haur koneng tangkal kawung ketan anu oge disebut pare aya tarigu jeung sabangsana malah cenah eta cek nurutkeun riwayat eta teh cenah tina makamna Eyang Dewi Sri atanapi Eyang Pohaci Gusti Prabu atuh upami kitu mah urang teh ngagaduhan pepelakan engal pangintennya pepelakan nu engal pepelakan engal atuh kalayan urang kerajaan Pajajaran teh engke teh ayeuna teh langkung subur pangintennya makmur gitu
tah kitu ngan kaula meureunan saacana kaula ngadongdon kana eta tempat pepelakan leuwih ti heula Rai Patih Ranggaweni kalayan Rai Senopati sadua-dua cing geura deug-deug geura dongdon ka ditu nanging di dieu aya paripawos wong nginang dereng abang wong ludah dereng tiba aya hiji tokoh masyarakat nyaeta ieu tokoh masyarakat teh anu tadina kapangaruhan ku sapi gumarang nyaeta ngojok-ngojok kana kateuleresan ngadep nyaeta ka ieu Prabu Siliwangi kitu kajantenanana Sampurasun Gusti Prabu saha ta sumar-sumar kamanegan prataka jia-jia di luar karaton ieu abdi ieu Dempu Awang ieu abdi sakapeung abdi aya di Jawa Tengah sakapeung abdi aya di Jawa Borot Oh eta berarti lu selesai eta mah. aya naon atuh aya naon ieu teh kisana abdi teh bade ngadugikeun nyaeta ieu katongonah ieu hate abdi entongonah Pok bejakeun pok. hate abdi teh entongonah yen nguping wartos di dieu pangersa Gusti Prabu Siliwangi teh ento adil ari di negara Pajajaran mah di pusur dayuhna cenah aya pepelakan pare ari ka abdi ka ditu ento dugi ari abdi mah dahar sagu deui ari abdi mah dahar jagung deui jagung maning Jadi raskin mah nya. boro-boro raskin jauh nah kisila kapan ieu teh kaula teh keur masalahkeun ieu hal jeung ayeuna kaula teh kakara nyobaan ieu teh melak pare di wilayah Pajajaran nyaeta di pasawahan Pajajaran Ngajaran gitu. kakara nyobaan malah binihna ge ieu teh Mini unggul. oh bini unggul Produk saha ta? oh kapan ieu teh kisilah ieu teh produkna ti pangersa Bapak Haji Nanang Permana SHMH nyaeta anu didistribusikeun ku kersana Bapak Aceng Anwar alias Mbah Kawasen Eta nu boga lembur kade. Gusti Patih ulah sok loba bohong abdi mah ih nah teuing make nyieun gara-gara make loba bohong teu kaula mah bukti kalawan nyata ieu teh tak malah ayeuna teh binihna teh keur didistribusikeun ieu teh di dieu ngajaran di Pajajaran gitu Malah plus jeung gemukna eta. mudah-mudahan we Cikrakna. lah dari ka abdi man teu aya kapan can nepi Engke nu mawa aya anu Kang Dedi. lah geus atuh abdi mah ayeuna bade balik deui abdi bade wawartos ka abdi mah ayeuna bade moal ngabdi ka Pajajaran abdi mah bade ngabdi ka Raja Anyar ayeuna di leuweung nyaeta di leuweung Pakuan teh aya Raja Anyar Raja Abdi Dunungan saha nyaeta Gusti Sapi Lain si domba lain. Gusti Sapi lain domba kuring eta mah domba kuring mah teu puguh jaluna eta mah Anu ditukang ngendang jaluna eta. jika nama jaluna mah itu tuh anu di belah gigir si eta jaluna ayeuna abdi bade balik deui Gusti abdi bade permiis gabongan anu kersana Gusti Prabu Siliwangi mah perantos henteu adil Raskin teu nepi. atuh jor wae sia teh naha mah gelut heula jeung aing henteu ari gelut mah teu wadon abdi da abdi teh terang Gusti Patih Ranggaweni teh estuning sakti Mandraguna gitu Bojo Lali aduh nah
permiis Gusti jor we teh atuh di dieu sigeg ieu perlampahanana kacarios ieu pare anu parantos kiplak di pajajaran anu tadina raranggeui leubet kurang geuyan ramai ku alaeunana estuning ayeuna teh ieu diganggu ku hama-hama di antawisna sangkala buat budug basu sareng sapi gumarang namung di dieu nuju tengah-tengah kabingungna ieu Prabu Siliwangi ku jalaran aya wartos ti masyarakat sakumna sumping hiji sinatria nyaeta ieu sinatria teh kaleresan numutkeun ujaring carita utusan para dewa nyaeta Batara Wisnu anu lungsur ka alam dunya mung gentos nami janten Raden Sulanjana kitu ujaring carita mangga ieu lumampahna sinatria Raden Sulanjana urang pajajaran ulah kaget ya. Sinatria wong bagus teja sulaksana teja wong ngabecik sulaksana wong anyar katon sapakon panjenengan saking pundi Banjar Karang Pamidangan ni racah bagus babu iya pangapunten rupina ieu anu kasebat Raja Pajajaran pangersa Gusti Prabu Sri Baduga Maharaja kaula nun bener kaula anu kasebut Prabu Siliwangi teh kaula ieu teh bisi hidup tuh apal kasep ieu aang saha akang teh Patih Ranggaweni teh ieu oh nah make aang sagala rupa atuh nah boga lanceuk ti mana kitu nah anggap we da zaman ayeuna mah geuning sok teu kaop aya bahasa saeutik sok viral ayeuna mah aya nu nyebut aang nurutan aang tak kitu nyebut wa kabeh aki kabeh tapi dalang pantun anu misluk mah tiba heula anger be mang eta mah nasibna goreng goreng nasib sih eta mah goreng nasib goreng parab gitu tah kitu atuh satria ieu kaula Raja Pajajaran teh hatur nuhun Gusti Prabu kalayan semah baktos kaula ataupun Sulanjana nun jadi hidup teh Raden Sulanjana saking pun di Banjar Karang Pamidangan kaula ti Buana Panca Tengah manawi di mana ai lembur Buana Panca Tengah teh di mana sing bener sing bale kayak ditanya teh teh berituan ieu mah Ciganjeng eta Buana Panca Tengah teh ti Marcapada kapan ieu ge Marcapada sia teh ngan kabawana ka Pajajaran tos teu kedah dicatur pokona kaula ayeuna sejak bakti diri sebaraga ka nagara ka Pajajaran nuhun atuh nuhun Raden kalayan hidup resmi diaku anak ku kaula kayak ngadu anugerah geuning teh naik darajat geuning kasep hidup teh naik darajat ayeuna berarti bener hidup teh nyebut teh ka kaula teh aang aya kukeuh Ki Patih aang deui meni aya kukeuh heug tah ayeuna kieu kasep yen kaula teh keur mangih kabingung anu teu mangih tungtung kasusah nu taya hinggana yen pepelakan kaula teh nyaeta nu disebut pare mangkaning pepelakan anyar ieu teh
can nyobaan sakali oge kaula teh kudu kumaha cara ngolahna kudu kumaha cara ngasakanana acan ge acan geus beunang ku hama ieu teh unyuk sumangga Gusti abdi sejaba bakti ka nagri sebaraga ka nagara ku jalan bade nyieuhkeun eta hama atuh di dieu enggal nu kacarios teu paos nu kapicatur Raden Sulanjana rep sedakep sinuku tunggal mateni babahanan catur griya catur araning opatria angen-angen sir budi cipta rasa mati raga mati rasa itu kaayaanana